Kalau ngomongin sibuk mah sibuk di ieu mah hari awewe nyeseh mbah wadah nyangu masak loba ya weun rupa-rupa acan kete mandi geus mandi mapan tuluy dangdan geus tuluy dangdan makan bukakeun warung loba engke loba nu balanja biar enak dipandang gitu tah ari tukang warung mah ngomong ke rupa-rupa nu meuli mah anu nganjuk wae aya anu meuli wae aya rupa-rupa ari nu nganjuk mah mimiti datang nganjuk ciga Gatot Gaca Ari tempo mayar mah ciga si Petruk we gitu panggih di jalan ge hare-hare ciga anu teu wawuh nepikeun ka 5 abad can mayar-mayar deuk ditagih maseaan ciga anu urang menta serba salah jadi tukang warung ari ditagih da sidik urang teh butuh keur balanja ari teu ditagih anu teu hideung mah hare-hare aya deui wae anu kitu lamun teu ngingetkeun kabutuh mah hoream tapi da kumaha nya disyukuri we da ngaranna ge profesina ge jadi tukang warung cece mah kitu bantu-bantu we gitulah bantu-bantu lumayan keur tuang sapopoe mah gitu urang teh aya sugane batina mah tuh bisa-bisa dipake umroh amin bisa-bisa urang teh kabeuli mobil gitu tah amin tong tanggung doa mah da kudu kitu pan ucapan adalah sebuah doa nya kudu kitu nanaon oge amun ecek bahasa ieu teh mah kudu naon teh ari kitu teh optimisnya lain pesimis gitu tah komo ayeuna lah nying hareupan ieu ye gede beuteung butuh keur lahiran teh kitu tanya profesi aja mah kitu tukang warung mata cicing sagala di warung nanaon sagala di warung dek tiktokan dek juga joget asa di warung pan ngahibur diri ari tukang warung mah da bosen atuh sabarengna mah cicing we di warung teh tapi dah mau apa dikata ada sidik profesinya tukang warung gitu tah